Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangu di sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu teh geningannya dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atau mugi aya dina ginanyar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktu isim kuring sejaneraskeun hanca nu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Campaka di Pasiremis bagian anu kadalapan karya Kang Rompisnya atanapi Kang Yepi Cahyadi. Kumaha ieu salajengna lalakon wardi ieu teh karelosan raramena nya episode ayeuna teh raramena. Jadi mulai munculna talenta ieu sosok wardi teh. Namun satacana dilajeng kade ulah hilap anu teu acan subscribe kana YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian mangga di subscribe heula supados tiasa kengeng notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun ibu nuhun laksa ketika bingahan atau mugi asing tiasa janten rencang anu ngahibur kepala wargi sadayana nya kanggo ibu-ibuna bari masaknya segegerohna kanggo bapak-bapana bari nyantai nyikopai udud samsai ngabaheuhai di tepasnya di rencang anu bohai oge di padamelanana di tempat konveksi bari ngajait motong ngobrasna di tempat cukurnya, di tempat padamelan, di pasar, di pabrik, di kantor, di perjalanan, pokoknya mah kum kadulu-dulu nu aya di lemur barayan wae di kota oge di pangbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri di ditu tuh muntasnya anu sok mararanco dina pedaran dongeng Sunda Mang Ian teh janten rencang damel cenah nya ngawawa pokona mah kitu we nya sareng ulah hilap di like di komen. Tah palawargi sadayana saumpami ngaros kahibur ku padaran dongeng simkuring da tiasa nyawer kana nomor dana ieu nya atanapi ulah di skip iklanna nya palawargi sadayana kitu. Janten upami teu di skip iklanna sami sareng nyawer da kitu palawargi luar biasa nya. Mudah-mudahan sumbangsih di palawargi sadayana tiasa janten apresiasi ka pengarang supados ieu dongeng teh tiasa majengnya dina ngamumule seni budaya basa Sunda di zaman kiwari. Supados teu nyangkolong tingkana waktos hayuah urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Campaka di Pasiremis bagian anu kadalapan. Mangah kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung
Kelet sawatara waktu duanana geus anyog ka pasir remis. Di imah asih suwung tayasa saha, bapana asih Mang Amat geus indit ka kebon. Rengse nyarekeun adina, asih terus bae indit ka tampian rek ngadon bebersih. Ari Wardi gogoleran di tengah imah, reup bae sare tangka ngagebra. Basa balik ti caina, asih gewat ka kamarna nyokot simut jeung bantal keur Wardi. Asih subrat sibret beberes di imahna, cacap meresan imahna, asih kapakepek popolah di pawon. Asih tuanium ganggu ka Wardi anu keur tibra sare. Dina wanci kalangkang satangtung, Wardi ngulisi kudang terus bae cengkat, ret ka asih, inyana keur ngahuapan adina. Hapunten ya, pun Kang teh kapulusan Nyai. Pokna Wardi ngemuka era. Tesawius atuh Kang, ke sekedap antosannya. Walon asih inyana ngojengkang ka pawon, teu lila geus kadinya deui bari nanggeui cikopi. Sok ditunda dina luhureun sama. Hapunten Nyai, pun Kang bade ka jaman heula nya. Cek Wardi bari cengkat. Mangga Kang, eta bae mapai pipir, ke di bae landeuna aya tampian. Pokna asih bari nuduhkeun kabeh pongpok imahna. Wardi nyelang heula ka cai rek ngadon bebersih. Sanggeus ganti papakeanana, Wardi diuk deui dina tempatna nu tadi. Dileueut heula kopina Kang, pilih ke bujeng tiis manten. Cek asih deui ngareret ka Wardi. Wardi ngarongkong cikopina, regot-regot diinum bangun ka cida nikmatna. Bade tuang ayeuna Kang. Pokna asih ngagelenyung, Wardi tibang unggek. Asih kukunyal dahareun ka tengah imah, kaciri sangu teh ngebul keneh kawas anyar nyait. Dengan sangu matak ngahudang lapar, aya goreng jengkol, goreng asin lalaburumbah katut sambelna. Teloba deui anu kapicatur, duanana pating darekul ngahanca alasna sewang-sewangan. Gancangna carita dina wanci harieum beungeut, Wardi keur aya di pawon, inyana ngadon siduru sabab hawa teh banget ku tirisna. Mangsa katiga teh keur meujeuhna entak-entakan, baalna nataku asa parat kana kulit. Ngan untungna cai tampian teh teu boleh ngagulidag lantaran tutuhan masih keneh rajeg tacan loba coceng balas dituaran. Mang Amat bapana asih can tembong balik, sigana mah tuluy ngararatan lahang. Asih diukna gigireun Wardi bari ngluk tungkul nyootungtung bajuna. Nyai, sora Wardi meupeus ka simpe. Kah, Walon asih gasik ngareret ka Wardi. Hapunten ieu teh engkang bade cumarios, namung tabe pun ulah janten katugunah kana manah Nyai. Ceuk Wardi panuna nutup ka asih. mangga Kang, tong ngaraos rumegak.
walon asih bari tungkul deui. Janten kieu Nyai, pun Kang teh tos kapamengraket sareng Nyai oge ngawayagah cariosan anu sanes. Pun Kang teh bade wakca balaka nyaeta bade ngiring mikanyaah ka salira Nyai. Namun eta mah kumaha salira Nyai bade tumampi atana pinteun nama. Anu utami mah pun Kang tos wakca ka salira Nyai. Kitu ceuk Wardi nembrakeun kereteg hatena ka Asih. Sajongjonan mah Asih teh teu leme ngan atra aya cimata anu nyangkrung patingkar celak. Bari dumareuda pok bae Asih ngawalon. Hatur nuhun pisan Kang, katampi ku lahir sinareng batin aku abdi. Sok sanaos teu kantos kakedalkeun. Namun Kang oge tos tiasa ninggal kumaha sikep abdi ka Engkang. Mun nya kitu, kayaan diri abdi masa kieu buktosna. Engkang ge langkung uninga panginten. Mangga nyangakeun eta mah ka Engkang bilih bae kaduhung. Cipanon Asih ngalembereh maseuhan pipina, cimata kabungah geus aya lalaki anu haat mikanyaah ka dirina. Wardi anu sakitu bumelana, lalaki basajan tapi berehan tara itungan, sok sanajan anyar laung, tapi rasa mah hamo bisa dibobodo, aya rasa anu nyangkaruk dina hatena. Hatur nuhun Nyai, pinga Engkang teh ngadanguna. Santeuna ayeuna mah aya geusan pakukumaha nalika aya kasesah. Pun Kang moal ningal dina perkawis kagaduh, margi rumaos pun Kang ge sanes turunan jalmi jugalah. Anu utami mah urang duaan silih pikaheman dugi ka waktosna urang ngararabi. Ke upami apa sumping pun Kang bade balaka ka anjeunna. Pokna Wardi nembrakeun kabunga hatena ka Asih. Wardi ngarasa regreg geus paheut pasini jeung Asih. Sekali dihatur nuhun Kang, abdi ge ngaraos regreg tos paheut mah moal rumegak dina ulun kumaha. Boh dina siangna atanapi dina wengina nalika Engkang sumping ka dieu tos moal disasaha deui. Datos puguh pisakieun abdi. Temal Asih atra sorana ngagleter perbawah hatena anu kebeku kabunga. Sami-sami Nyai gangge ngeros jongjon ngadang kieu mah. Muhun ieu teh Nyai, bilih dedeupeun dinten enjing pun Kang bade ngabujengan ka lembur loa. Ceuk Wardi bebejarek indit ka lembur loa. Ka lembur loa bade naon? Abdi mah hariwang Kang, jalan lagi sakitu hara-haraeunana apanan katami seueur kene satu garala. Pokna Asih ngarasa kaget ngadenge Wardi rek indit ka lembur loa. Kang teh bade balantik dagang raksukan ka ditu. Kapan Mang Murad sareng Kang Uhro teh nuju arangkat ka lembur lengkop nyanak angguan icaleun. Dinten enjing aranjeunna ka darieu nepangan ka Engkang. Dupira rancang matos paheut, Kang Uhro icalanana ka lembur Hanjuang, teras Mang Murad ka lembur Cisaat, pun Kang mah ka lembur loa. Angkatna masa sarengan ti dieu. Walon Wardi ngajentrekeun ka Asih. Namung anger bae abdi mah hariwang Kang, pilih kumaha onam ke? Kajen bade ngiring abdi mah icalan acu ka lembur loa sareng Akang. Ceuk Asih deui ngacangilek. Sok kitu ari taeun teh Nyai mah antosan bae di dieu teu kedah ngaraos hariwang. Insyaallah moal naon cing percanten bae ka Engkang. Saumpamina aya maung mah diledot aku Engkang mah. Ceuk Wardi ngagak-gak seuri. Nyawa dasar pika sebeleun Kang mah. Buah sok remen ngaledot bikannya. Panon Asih ngadila ka Wardi. Hor, Sok kamana bae nyarios teh paralun teuing ka istri ge nembe ka salira Nyai apanan. Ceuk Wardi kacida leuleuina.
Asih teu ngomong deui, lalaunan sirahna nyulusup kana dada Wardi, buuk asih diusapan ku Wardi pinuh ku kadede. Duanana taya nu cacarita ukur galecok dina hatena sewang-sewangan. Dina wanci sareureuh kolot, Mang Amat karek jebul datang, basa mireungeuh aya Wardi di dinya teh, Mang Amat ka Cidabungahna. Mang Amat tuluy bae ka cai rek ngadon beberesi. Rengse salin bajuna sarta barang dahar, Mang Amat nyampeurkeun ka pawon, geek diuk gigireun Wardi. "Nah irati lembur jang Wardi," ceuk Mang Amat bari ngalintingkeun dun kawungna. "Dina dinten kamari kalembur munjul bari icalan raksukan, kaleresan benak sareng si Nyai di ditu. Anjeunna bade nongton hiburan. Tadi enjing teh teras bae dijajabkeun ku abdi ka dieu." Temal Wardi ngajentrekeun. "Nuhun Ujang, hampura bae anak bapa teh menang ngariweuhkeun ka si Ujang," ceuk Mang Amat deui tamada ka Wardi. "Teu sawios Pak, kaleresan abdina ge nuju rineh ieu teh," ceuk Wardi bari manggut. Antuk nama Wardi jeung Mang Amat teh aluprek ngawarangkong. Dina eta saah Wardi nepikeun pamaksudanana ka Mang Amat. Wardi balaka nunda hate ka Asih sarta hayang mikanyaah ka jinisna. Wardi oge wakca ka Mang Amat, lamun dirina geus paheut pasini jeung Asih, Mang Amat ka Cidabungahna geus aya lalaki anu haat mikanyaah ka anakna. Mang Amat loba pamikir deui, paniatan Wardi ditarima ku Mang Amat. Wardi jeung Asih beuki regreg geus moal asa-asa deui sabab geus nunda carita. Wardi ge mereka cindekan, urusan kawin mah tanggung jawab manehna, boh waktuna atawa perkara anu sejena. Dina poe isukna sakira wanci rumangsang, Mang Murad jeung Uhro geus anjog ka imah Asih bari marwa baju 2 gembolan. Ku Wardi baju anu 2 gembolan dibagi 3 pikeun bawaeun balantik. Samemeh indit Asih ngawadahan heula sangu jeung caina keur bekel Wardi. Ari Mang Murad jeung Uhro geus marawati imahna sewang-sewangan. Dijajab ku paneuteup Asih, Wardi kairing ku Mang Murad katut Uhro arindit ninggalkeun lembur pasiremis. Saja jalan tiluanana aruplek ngobrol ngaguar lalakona sewang-sewangan, sakapeung sok kadenge pating cakakak mun aya lalakon anu matak pikaseurieun. Lalampahan kaselangan ku ngawangkong mah teu pati teuing karasa capena, samalah mah asa tereh nepi lantaran loba dibangbrangkeun ku wangkongan. Telila di antarana anu tiluan teh geus anjog ka jalan simpang. Ari jalan simpang minangka wates antara lembur Cisaat jeung lembur Hanjuang. Tiluanana ngadon reureuh heula lebah dinya sakalian dalahar heula. Temiceunan waktu cacap tina dalaharna tiluanana nuluykeun deui lalampahanana. Ngan ayeuna mah papisah, Mang Murad mengkol ngencarek ngajugjug ka lembur Cisaat. Wardi jeung Uhro ngatuhu rek ngajugjug ka lembur Hanjuang. Ti jalan simpang lembur Hanjuang teh ukur meakeun waktu sajam ku badarat, lamun ka lembur loas sakira 3 jam deui. Cacap nyorang jalan tegalan euri, beras ka jalan reuma mapayan sisi dangdang, najan kasebutna reuma tapi teu harieum teuing ku tatangkalan.
Duanana jarong John we lalumpang taya nu cacarita. Gorobas ti jero rumah kadeng aya sora nu ngagorobas, uhro tangka ngagurubug awahing kurewas. Jang Wardi, eta suara naon jang? Cek uhro hari wes-wes, curugna bentik tutunyuk kabeh reuma. Uhro ngarandeg heula tina leumpangna. Paling ge ucing kang. Temal Wardi bari terus noyod teu nolih ka uhro anu keur coloho. Ucing? Cek uhro ngagereneng, tarang kerung mikiran caritaan Wardi. Maksudna ucing naon itu jang? Piraku onaman aya ucing surana gogorobasan gitu. Cek uhro beuki bingung we. Nya ucing leuweung kang. Temal Wardi anger bae noyod leumpang. Ucing leuweung? Mau gitu jang? Cek uhro ngajenghok. Uhro ngabecir lumpatna nyusul Wardi anu geus anggang ti manehna. Samemeh cacap jalan reuma, sora anu ngagorobas teh mingkin deukeut kadengena. Gorobas, corelat jeung celegedeg. Gabeg uhro tangka ngaranjug. Di gigireunana geus ngadagog sakadang maung lodaya anu kacida gedena, buntutna ngagebay panjang ngagangsar kana lemah. Panon uhro tangka buncelik, ari sungutna calawak badis anu kasibat, awak uhro ngagibrig badis muriang, kesang tiis juuh maseuhan awakna. Rempeyek awak uhro teh ngarempeyek awahing ku soak, ningali sakadang maung lodaya anu ngabugigag. Ari sakadang maung lodaya teu nolih ka uhro anu keresawan, sakadang maung lodaya leumpang lalaunan nyampeurkeun ka Wardi. Bari buntutna kupat kepot badis ucing, ari Wardi geus teu boga kasieun deui ku sakadang maung, inyana boga payakinan sakadang maung lodaya teh hayang manggihan dirina. Wardi ngadeuketan ka sakadang maung lodaya, lalaunan manehna ngusapan huluna, kawas anu surti eta sakadang maung lodaya teh ukur cicing, huluna lelendean kana awak Wardi. Uhro anu keur ngedeprek dina tanu, panona beuki molotot. Uhro ngerasa kaget ningali polah Wardi jeung sakadang maung lodaya kawas anu geus wano. Uhro gigisi kana panona bisi bae salah tetenyoan, tapi keukeut sakadang maung lodaya teh keur lelendean kana awakna Wardi. Juga ieu mah gerak kaleuweung deui, sabab kuring geus deukeut ka pilemburan ieu teh. Ceuk Wardi bari nepakan kana tarang sakadang maung lodaya. Sakadang maung lodaya siga nu surti, lalaunan leumpang deui ka jero reuma, gajeng gorobas. Sakadang maung lodaya asup deui ka jero leuweung. Uhro ukur celeumeut we bari sirahna gudagi deug kawas nu sengklek. Ayo Kang, ngalah tereh nepi. Ceuk Wardi bari ngareret heula ka Uhro. Uhro gancang ngorejat cengkat bari ngajurung kunung nangtung. Uhro ngabecir lumpat nyusul ka Wardi. Saja jalan Uhro ngabetem we teu waniun tatanya ka Wardi, kusabab inyana ngarasa baluas kene. Basa anyog kalebah jalan pakebonan, atrana teratrung kunukna lembur hanjuang, pok bae Uhro ngawakca.
Nyan akang mah teu boga panyangka lamun Jang Wardi bisa nalukeun sakadang maung. Akang mah geus owak Jang ningali sakadang maung nu sakitu ngabugi gahagna apanan. Akang mah baluas keneh Jang, asa teu percaya kana jejeungan lamun ujang wanoh jeung sakadang maung. Eta maung kukutan kuring Kang, 3 leutik diurus ku kuring, geus gede balik deui ka leuweung. Ngan nya kitu sakalian ini kaleuweung sakadang maung teh sok nganteur. Temal Wardi ngajentrekeun ka Uhro, sok padahal Wardi sorangan baluweung kene asa helo ku polahna sakadang maung lodaya nu anut ka dirina. Baruk Jang, kukutan paingan atuh lineuk kitu Jang. Boga kukutan teh asa kumaha hiwal ujang mah. Cek Uhro deui bari gogodeg. Wardi teu nemalan inya nama ukur nyenghel seuri. Heuleut sawatara waktu duanana geus anyog ka lembur Hanjuang. Uhro ngadon reureuh heula di salah sahiji warung ari Wardi nuluykeun di lalampahanana rek ngajugjug ka lembur loa. Paingan cek Asi, lamun jalan ka lembur loa teh ka Cidaremetna ku kakayon, kawas ngahaja teu dicacaran sumawona dipiara di alus-alus mah pimanaeun teuing. Wardi terus bae leumpang teu nolih kana kacapena, beungeut Wardi renung ku kesang, kitu deui bajuna geus cipruk balas ka kesangan. Jauh teu burung cunduk anggang teu burung kasorang, sakira wanci mengok Wardi geus anjog ka tungtung lembur loa. Wardi reureuh heula sakedeung miceun kacapena. Ambekan Wardi tangka ngahegak, kesangna ngurutug badi sujan silantang, cai dina lodong awi geus dadas dileklek kabeh ku Wardi. Ari lembur loa tepati gegek ku pangeusina, imahna ancal-ancalan aranggang ka imah sejena. Cacap tina reureuhna Wardi nuluykeun deui leumpangna. Lebah dinya mah jalana lalening teu kaciri aya sabangsa ning jujukutan. Teu lila Wardi geus anjog ka lembur loa, inyana leumpang ngalenghoy bari nengetan kayaan di dinya. Ngan basarek asup pisan kana gapura lembur, aya 2 jalma jungjeleng megatan ka Wardi pating bedega. Eureun euy, ari ka mana si lain teh? Cek salah saurang lalaki anu awakna jangkung badag sarta beungeutna perenges. Panon si lalaki perenges bunceli ka Wardi, kawas hayang ngalegleg atah-atah. Dina cangkeng eta 2 jalma teh pating olegreng berog panjang. Wardi teu nemalan ukur nyidikeun we ka jalma anu duaan. Wardi geus taki-taki bisi bae eta jalma teh boga niat nu teu bener ka dirina. Pamiarsa sadayana, waktosna parantos teu nyekapan deui geuningannya. Cag urang tuna ilalakon Wardi ya. Insyaallah kin urang lajengkeun dina episode anu salapan nya, nu kasalapan. Beuki aheng we nya ieu maung teh naon kitu, bet nunutur ka Wardi ban gitu. Cag urang tuna di Hanjuang siang, urang teuneun di handeuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun, mangsa datang ka samber deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.